para asatidil kiram, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para kiai, para hujaj, para sepuh anu tetiasa ditataan kusim abdi hiji per hiji nanamina, namun insyaallah teu mengurangi rasa hormat beserta taklim sim abdi ka para guru, para sepuh sadayana. Sim abdi tetiasa masihana naon kanggo marangtengna iwal ti doa sanaos bari jeung mintul doa sim abdi mun diaminan ku jamaah sakieu mah seueur pamugia ku Allah diijabah, amin. Doakeun ku urang sadayana muga-muga guru-guru urang, sepuh-sepuh urang dipaparin yuswa anu panjang tur barokah ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Sehingga bisa nyayak, bisa nuduhkeun, bisa ngajaring ka urang sarerea nyandak kana jalan anu lurus, jalan anu dipake karidho ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Teu hilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka aparatur pemerintahan dimulai Bapak Lurah, aya lurahna aya, Bapak RT aya RT na aya, khusus pikeun Bapak Lurah doa urang sadaya muga-muga dipaparin kakiatan ku Allah, dipaparin kalancaran ku Allah pikeun ngabangun desa urang, amin. Khusus doa urang ka Bapak RT nu aya di kampung urang muga-muga dipaparin kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Naon nu mantak beda sabab RT perlu ku urang didoakeun deung-deungeun supaya dipasihan manah anu sabar ku Allah. Sabab hirup jadi RT lamun dipikiran ku urang hirup pangcapena, hirup pangripuhna, pamaidoan panglobana, tapi gaji pangeuweuh. Sabaraha gaji RT kuari? 200 tilu, kadang turun kadang makana pamajikana ge sok kuru BRT kuru talintuh pamajikan RT di dia lintuh, alhamdulillah syukur aya lintuh mah. Coba ge titenan kurang deung-deungeun naik kumaha teh capek jeung ripuh nata jadi RT. Aya ngabagikeun raskin, aya nu teu kabagian masyarakat nu dipaidona mah padahal RT hayangeun kabagian kabeh. Aya ngabagikeun duit-duit naon-naon buah kula ge kurang apal aya nu teu kabagian masyarakat meuni bentik-bentik pan nyarekanan RT. Ting torek ting kubating aya nu kapalingan kotok di kampung urang kapanggih nu malingna diuruskeun di imah. Ting torek ting kubating aya nu reuneuh jadah kapanggih nu ngareuneuhanana diuruskeun di imah. Padahal RT teu ilu ngabuatan teu naon. Ripuh teh hirup jadi RT. Bener. Makana RT maloba bugangna. Lamun geus deuk mengundurkeun diri sok ripuh nyiar gantina. Bener. Aya nu kuat meuni teu balik-balik di saung sawah nu dijadikeun RT. Teu hayang teu can ku pamajikanana ulah jadi RT bapak dia. Masya Allah tabarakallah. Tapi sanajan bari jeung kitu deung-deungeun doakeun ku urang sadayana. Sanajan hirup pangripuhna, hirup pangseubeuna ku pamaidoan. Tapi muga-muga demi ngaheuyeuk dayeuh ngolah masyarakat di kampung urang RT mudah-mudahan sing diseueurkeun amaliah kabagusanana pikeun sampeureun anjeunna jaga di alam akhirat, amin. Hidup RT, hidup RT. Atuh cik samodar hirup ini. Oh, asana khusus ti RT ye kuluhungna ge mah ade teh geus dipameunangkeun. Teu hilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka para panitia penyelenggara PHBI
peringatan hari besar Islam dilahirkeunana jungjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususna kampung Taman Sari. Mohon bah masyarakat Taman Sari anu parantos ngorbankeun harta, ngorbankeun tanaga, ngorbankeun pamikiran demi terlaksanana ieu acara dina danget ayeuna. Doakeun ku urang sadayana muga-muga sadaya pengorbanan anu parantos dicurahkeun dina danget ayeuna muga-muga dijadikeun amal kasayan geus sampureun urang sadayana jaga di alam akhirat. Amin. Teu hilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka para bapak miwah para ibu sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat anu mulya mungguh Allah, wa ima anu teu nampak hadir dina ieu tempat anu ngupingkeun cariosan sim abdi kum kasadayana sangat dipihormat dibanggakeun. Muga-muga riung mungpulungna urang sadayana dina danget ayeuna bil barokah ngarayakeun muludana, muga-muga nu kahiji dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu kadua urang nyuhunkeun barokah tina ieu muludan, muga-muga ulah wakadi maotan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana bisa zarah heula ka kota Mekah jeung bisa zarah ka kuburan Nabi nu aya di Madinah. Amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik sidana wal fir mamadaya wa si'al karami waghfir mamadaya wa karami ya Rahman ku berkahna maulidan mugi Gusti ngaijabah bisa zarah ka Madinah mugi Gusti ngaijabah bisa zarah ka Madinah. Sekali deh ya Rabb Mustafa balik waghfir mamadaya wa si'al karami waghfir mamadaya wa si'al karami. Amin ya Allah ya Rabbal. Sim abdi naik naros ka bapak-bapak hoyong bisa zarah ka Mekah jeung ka Madinah bahoyong. Alhamdulillah jacalager ka hayangna. Duitna geus boga. Sainglah moga-moga ka hayang. Putus asa ka Nurjaya ulah. Seueurkeun bae ngadua ka Allah Subhanahu ngeun ngadoana lamun di imah ulah bedas-bedas bisi kadenge ku pamajikan urang nu cerewet bari nyamplangkeun. Ya Allah ya Rabbi abdi hayang geura bisa ka Mekah cik pamajikan di dapur boro-boro ka Mekah puguh listrik geus 2 bulan teu kabayar. Aya pamajikan urang nu kitu aya di dieu aya
nyamplang. Masya Allah tabarakallah. Ku kieu bae ya kula maripu tasok pamajikan aneh nyamplangkeun anak luar biasa. Salaki di kupon meureun di musolah atau napi di masjid urang urunan mulut aya nu 500.000, aya nu 300.000, aya nu 200.000, aya nu 100.000. Salakina meureun keur meunang taufik jeung hidayah ti Allah milih anu 500.000. Begitu datang ka imah bebeja ka pamajikan anak, neng aya naon bapana ka dieu. Kakamu nama keur tadi milih urunan mulut nu 500.000. Cik pamajikan anak, naon eueuh nu leutikeun ti kitu ka? Anu sakitu aya? Cik salakina teh atuh aya nu 100.000 ge neng nyaku polongong ta bapa dia. Disengit nunggul hirup aloan apong ngaranna eta Pak. Ya Allah ya Karim pan eta urang lepot deui Pak, bener. Makana sok kula melengah zaman kuari. Mana ibu-ibu ya? Oh. Mana ibu-ibuna ya? Jatuh kadele huluna ya ku kula. Di leuweungnya. Ya Allah ya Karim, Bu. Ibu. Euy. Cager. Dak di jati ya mah teka dulu. Masya Allah, Bo. Aneh zaman kuari deng-dengen. Pangajian penuh rata-rata ku ibu-ibu, benar? Temuludanana, tesahriahanana, temingguanana penuh rata-rata pengajian ku ibu-ibu. Ngan melengek pula zaman kuari. Ai ngaji rajin ku rajina. Beak mana ibu-ibu pengajian. Ngan anehna boro-boro ku ibadah ka Gusti Allah anu ningkat tampola akhlak kanu jadi salaki mah kitu-kitu keneh bae nu tukang ngalunjak mah kanu jadi salaki ngalunjak bae nu tukang meupeuh hulu salaki mah anger bae nu tukang nganyek-nyek ka salaki mah nganyek-nyek bae. Ganeng bapak-bapak ganeng repeh heula repeh urusan kula jeung ibu-ibu ya. Nu mantak kula wani mebek ibu-ibu lantaran ibu-ibuna diburi. Bapak-bapak nu kadieu nyamreg ka kula. Masya Allah, tabarakallah, Bu. Ibu. Henteu pundung henteu. Ibu hoyong asup ka surga hoyong. Dengekkeun amanat si abdi. Mun ibu-ibu hoyong asup ka surga wayahna sing hade patokanana ulah sok ngalunjak ka salak. Kadenge Bu. Contoh deuleu Bu. Istrina Kangjeng Nabi anu pangsepuhan Nabina Siti Khadijatil Kubra. Eta Siti Khadijah cik hiji riwayat orang terpandang dan orang terkaya di kota Mekah. Tapi ketika Siti Khadijah geus dijadikan istri ku Kangjeng Nabi, patuh jeung taatna kanu jadi salaki luar biasa. Cenah ge Bu, Siti Khadijah mah lamun Kangjeng Nabi calik di luhur kursi, Siti Khadijah moal wantuneun calik di luhur kursi aya teu di piwarang mah nemah calik di handap ku saking takdim jeung patuhna kanu jadi salak. Ai pamajikan urang mah tampolah lain ki pamajikan urang mah salaki na ngedeng di handap manehna mah wani di luhur kursi bari ucang-ucang meh benung sukuna asupkan aliang irung salaki. Ya Allah ya Rabbi tabarakallah. Laju cenah ge Bu Siti Khadijah mah lamun Kangjeng Nabi teu can tuang Siti Khadijah moal wantuneun tuang mi heula anu jadi salaki. Nyeri beuteung eta numpang kencengan doangna pangseringan ninggalkeun dahar salaki. Ya Allah ya Rabbi tabarakallah. Ai pamajikan urang mah lain kitu pandang dengan teu nu kula teu nu batur. Masya Allah bae tampolah atuh manehna mah dahar geus 3 kali ieu. Diajak dahar ku salaki hehe bepan haruh ka hampura cenah abdi mah teu ngareuneuheun beuteung geura bae ka dahar. Atuh munasabah teu ngareuneuheun beuteung teu meureun mah namanya atuh geus 3 kali ieu.
Coba ge hitung kurang bari ngakel direresan dulang ngaranna pura sagede peureup aur uyah atuh ngatu eta dek ngasakeun deungeunna asak deungeunna diasaan diasupkeun jeung kejo di bae 2 kali nu katilu tampola ngahuapan anak gede nyiukna ngahajas eta mah aya nyesa di bae dihuapkeun atuh 3 kalinya tuh. Masya Allah tabarakallah mes eta mah ye tampolah nu mawa bingung kula teu batur boro ieu itu teh mejus mah dihareupeun salaki wani sanggeusna mejus dihareupeun salaki tampolah pamajikan urang mah lain mentah hampura ka salaki kalah neuleuh beungeut pan bau cenah kanya. Masya Allah Gusti nu agung tak kula sok ngalamun da bingung kunaon ieu pamajikan kararieu ieu bikang kuari. Setelah dipikiran Pak deng-dengen moal wani pamajikan muak dihareupeun salaki lamun salakina telok nyontoan muak dihareupeun pamaje aturang mah tekanan geblekok di pamajikan dibekokannya atuh ngalakon ya. Masya Allah tabarakallah urang mah dihade-hade di bagus-bagus ge lah moal sabaraha keluarga bekok kabeh ini paling nage iwal ti jampena urang teh memeh paeh siling pendak hampura dosa antara salaki jeung pamajikan sangkan salamet dunya jeung akhirat ka dituna urang insyaallah bakal salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus bah terus sampai ka Jambaraha urang ngaji jam 4 bagong jam 4 mantap ngagoler kula. Masya Allah deng-dengen ieu ngaji urang dengangat ayeuna ngeureuyeuh bae ya abdi keur ngobrol urang di tanggal 2 mulut sampai ka ayeuna teu can diren kelir ieu jagi suki isuk-isuk geus kedah ka padali deui sore nadi kedah ka ditu ka angsana deui jagi sukna deui ka mana tah asa kawana salam tah ka mana. Masya Allah tabarakallah capek ieu sawara ge tos pecah ieu sawara teh tos serak tos pecah tadi ge ngabahuman uyah cek batur cenah ngabahum uyah ka cenah ieu nama tos ngabahum uyah ieu asana ke tos beres acara mah doang nama ieu atuh tos uyah ieu panu dikaeumnya kuduna nu amis-amis ieu urusan maksudna teuing teh di dieu ge naik nyiar di pasar bae kitu maksudna nu ade ka panitia nu ade. Allah capek dengan ya Allah capek hirup teh pasang-pasangka capek horeng capek ngeun ieu dina bulan Mulud Masya Allah gede barokahna jaloba pangajian dina bulan Mulud teh gede fitnahna kanu tukang kasebutna ceramah kaluar mana Kanur Jaya gede fitnahna coba ge dek urang balik tos ceramah tampolah ti Baros ti Serang tampolah ti mana ti Wanasalam jauh ti Jarauh datang ka imah balik jam 2 peuting atuh meureun pan eta berkat tampolah mah nyieuna ti kamari keneh ta panitia dek dibekelkeun ka urang datang ka imah pan geus rada sungu aya ner-neran bau hasil dibikeun ku urang ka tatangga dianterkeun jamuhna mah rada loba ieu dek dibikeun saparo kumaha cik tatangga Masya Allah ieu kieu barang bere doang jelema nu belep sampaikan kageus haseum karak dibikeun ka tatangga padahal haseumna ti mimiti mantakan nu ade panitia nu ade haseum tuh karok jasa eta mah haseum nu ade bakal teh mah haseum ulah dibekelkeun ulah mending keneh beasna bae teuing nek 2 karung nek 1 karung enak bae nek beasna bae. Masya Allah dek kurang teribikeun dipikeun ka paruntahan kadeuleun ku tatangga deuk Masya Allah tak kiai padahal nama loba anu hajangeun eta bakaka kuruhum sampai dipiceudan dibikeun ka tatangga teu endah teu dibikeun teu Masya Allah Gusti nu agung nasibnya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus ya
kaharti cariyosan si Mabdi kaharti si guru cenah lamun ngaji ditanya geus kaharti mah geus yo sakali ditanya yo kaharti hah ente si guru lamun ngaji muqaddimah sampaikan ka ngaji geus nek setengah jam teu kaharti bae meujuh tinggalkeun teu ngadengekeun bermoal kaharti nah sekulamanya kumakula bayi mah nek kaharti syukur teu kaharti piraku jeung geus karolot ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah sakumaha anu parantos kauninga ku urang sadayana dina danget ayeuna urang Taman Sari urang kabehan keur memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berarti urang teh kuari keur mempertahankeun keimanan urang ka Kangjeng Rasul keur mempertahankeun mahabbah urang ka Kangjeng Nabi mun kacintaan urang kuari mun keimanan urang kuari bisa dipertahankeun ku urang sampaikeun ka urang maot niscaya keimanan urang jeung kacintaan urang di akhirat bakal bisa nyalametkeun urang tina siksaan neraka jahanam amin ya Allah ya Rabbal namun hadirin wal hadirat rahimakumullah ieu zaman teh zaman geus akhir Pak zaman geus modern zaman anu geus luar biasa serba canggih tina kamodernan zaman tersebut loba nu ngareusina jelema nu araraneh zaman kuari sehingga zaman kuari aya tokoh ditokohkeun ku jelema diulamakeun ku jelema ngaku-ngaku ngaguru ti daerah Banten aya nu bisa ngomong jeung sireup aya ngadenge aya anu bisa nyarekanan malaikat kadenge laju diturutan ku budak laleutik pan dihenepeun tangkal jati ngomong jeung sireup makuli naon goye kaharti henteu Masya Allah bahkan dengdengan ayat deh hiji tokoh zaman kuari kakarak ngadenge ti sabarak gubrak kalam dunya sampaikeun ka kuari kakarak ngadenge zaman kuari aya nu geus ngamusuhan para habaib ngadenge euy urang mah dengdengeun jelema barodo urang mah jelema anu teu ngarti kana agama bener Pak urang mah teu nyaho ngaji kitab kuning urang mah teu apal ngaji parukunan ge urang mah teu timu tomo ilmu urusan nasab jeung sajabana urang mah teu apal patokan urang mah jalma bodoh anu teu nyaho kana hukum urang mah patokanana guru-guru urang bae bah patokanana kiai-kiai urang bae sedengkeun kiai-kiai urang anu geus masyhur contoh Hadratus Syekh Abu Ya'u Cicilongok can nyorang ngadenge fatwa na omonganana ngamusuhan baik Hadratus Syekh Abu Ya Cisantri baheula Abu Ya Bustami can ngadenge fatwa na omonganana ngamusuhan para habaib Hadratus Syekh Abu Ya Cinyurup apakah ngadenge ngamusuhan para habaib henteu Hadratus Syekh Abu Ya Dimyah Cidahu apakah kadenge ngamusuhan para habaib can orang ngadenge dengdengan ari jol jelema zaman kuari ditokohkeun cenah ku sabagian jelema ngamusuhan para habaib gagah mana ngajina jeung ulama-ulama terdahulu hebat mana jeung kiai-kiai guru-guru urang anu geus kadeuleu kaalimanana kadeuleu kawaroianana kadeuleu kurang kaberkahanana maka urang mudah-mudahan bil barokah dengdengan ngayakeun wuludan dina danget ayeuna muga-muga keimanan urang jeung kacintaan urang ka Rasul jeung ka keluarga Kangjeng Nabi muga-muga sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin uyuhanana aya mulut muga-muga hadirin hadirat sadayana barokah mulut urang sadayana dijaga tina fitnah dunya amin ya Allah ya Rabbal alamin Kanur Jaya naon ieu muludang kudu dilaksanakeun bae kudu
naon sababna anu mantak nguludan kudu dilaksanakeun bae dengdengeun sabab urang mah ibadahna urang mah teu can nincak kana aturan engkenek naon nu dibawa ke hadapan Allah kurang teh nek nu mana pikeun nyalametkeun urang di hadapan Allah Kanur Jaya